wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Siti Arsyani salsabila saatira dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta selengkepna. Lobana kosmetik ilegal di sakumna Indonesia masih keneh teras ditalek ku Badan Pengawas Obat sareng Makanan atau BPOM. Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional Suplemen Kesehatan sareng Kosmetik BPOM Maya Gustina Andarini ngadakeun pihakna dina sasi ieu parantos menang 112 miliar rupiah leuwih total jumlah kosmetik ilegal anu disita. Pihakna anu parantos ngalakukeun kampanye cerdas pikeun cara pipilih sarta ngagunakeun kosmetik anu aman di pasar grosir ASMK, ngesahkeun pengawasan kosmetik ilegal di warsi ayeuna kacida pentingna. Wartosna, lamun cenah henteu dilakukeun pengawasan ketat secara rutin, para pelaku laluasa ngiderkeun kosmetik anu ilegal. Nurutkeun anjeunna, kosmetik palsu anu diedarkeun teh lolobana dipendak di Pulau Jawa. Anjeunna oge nyarios yen tos loba pausahaan kosmetik di Indonesia anu parantos ditindak hukum. Nu seueur di Pulau Jawa, terutami di daerah Tangerang, Banten, DKI Jakarta, jeung Jawa Barat. Pikeun lengkah kanggo pausahaan anu beungal tos dilakukeun. Tapi abdi henteu apal jumlahna. Paling loba anu diedarkeun eta jenis kosmetik paranti kulit, kedalna. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Mugia urang sarerea ayeuna tiasa leuwih terang kana kosmetik palsu. Salian kitu, urang ulah papaduan milih kosmetik di pasaran, ditinggalian heula seluk-belukna meh teu salah milih. Simkuring pun Siti Arsyani salsabila saatira, amik mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.